Nyieun kalimah, membuat kalimat. Kalimah nyaeta susunan dua kecap atau leuwih anu ngandung harti. Artinya, kalimat adalah susunan dua kata atau lebih yang mengandung arti. Perhatoskeun gambar. Topi. Contoh kalimat muka hiji nyaeta abdi nganggo topi anyar. Artinya, saya memakai topi baru. Perhatoskeun gambar. Buku. Contoh kalimat muka hiji nyaeta Siti maca buku di perpustakaan. Artinya, Siti membaca buku di perpustakaan. Perhatoskeun gambar. Sapeda. Contoh kalimat nu katilu nyaeta Lani diajar sapeda jeung bapana. Artinya, Lani belajar sepeda bersama ayahnya. Perhatoskeun gambar. Bal. Contoh kalimat nu kaopat nyaeta Udin main bal di lapangan. Artinya, Udin bermain bola di lapangan. Perhatoskeun gambar. Sendal. Contoh kalimat nu kalima nyaeta Asep nganggo sendal warna biru. Artinya, Asep memakai sendal warna biru. Perhatoskeun gambar. Imah. Artinya rumah. Contoh kalimat nu kagenep nyaeta kulawarga Udin ngabersihan buruan imah. Artinya, keluarga Udin membersihkan halaman rumah. Perhatoskeun gambar. Di taman kota. Contoh kalimat nu katujuh nyaeta Siti unggal poe Minggu ulin di taman kota. Artinya, Siti setiap hari Minggu bermain di taman kota. Perhatoskeun gambar. Di sakola. Contoh kalimat nu kadalapan nyaeta Udin diajar di sakola. Artinya, Udin belajar di sekolah. Nah, bagaimana sahabat? Mudah bukan membuat kalimat dalam bahasa Sunda? Jika sahabat ceria kesulitan membuat kalimat menggunakan bahasa Sunda, yang pertama yang harus sahabat lakukan adalah buat kalimat dalam bahasa Indonesia, kemudian terjemahkan dalam bahasa Sunda. Yang kedua, gunakan kamus alit. Nah, yang ketiga, bisa langsung WhatsApp Bu Sri. Selamat mengerjakan LKPD ya nak, tetap semangat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.